ngaranna ieu ibu-ibu rempong. Eta mah moal kitu sagala eta saya eta. Iya, bos manuk murah dompetna. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu. Gusti nu agung ieu, lamun manggih dompet eta murah si bos manuk lain. Mun haji. Masih deui ek dituang lagi moal raos tim bukan cacing oge atuh. Astagfirullahaladzim aya nu kieu Gusti nu agung ieu nya. Aing geus ayeuna mah kumang haji wong bikeun deui ka si bosna, si bos manuk lain ieu. Si bos manuk lain kali ulah dicokot sembarangan wae itu teh yang tercela ibu-ibu. Iya, Pak Haji. Tarungan di dia bisa dilaporkan ke polisi kumaha haji. Sok di dia. Ih. Ini si bos manuk loba duitnya ya mah euy. Ih, 1 juta ya mah. Ah, aing lebar daripada dibikeun pesakan we ah. Ada dompet nang hungkul. Milik ieu mah euy. Bos manuk. Anu saya iya, kayak calon iya, nanti dompet. Ibu-ibu rempong barawa gerak. Astagfirullahaladzim. Mohon sami-saminya. Engke deui sing parimpen nyimpenna. Tah di tasan nya. Selamkeun atuh dina ieu di jero kolor, mitu murah nya. Heeh, ayo. Ya, ala nya. Ibu, geus dibikeun ka si bos manuk. Begitu lain tadi teh euy. Di tempohna aya duit tadi ting loba. Dalam bari dibikeun teh, geus didebekeun dompet teh hungkul. Itu spesial haji. Kita liar mah. Dah lumayan atuh dah. Geus aya namanya, da maneh tadi kan nyokotna heuh. Geus ieu mah tah. Jadi bagi kitu ek disoekeun dikeuretan ku pesonya. Tah mah haji ngeuselannya da mah haji arek mani heula. Heuh. Nuhun nya. Odeng teh kunaon? Urang nu capena manehna nu ngundolna.